Diuk lah, rek ngomong dewek diuk. Jang, cicing mah cicing. Ngejedok kepret ku aja, cicing. Baik, sok ayo sok. Diuk. Kumaha? Diuk, lamun teu nyaho diuk duduk. Lamun teu nyaho duduk calik. Lamun teu nyaho calik ngejedok, cicing ieu. Tempoho bantuan, like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator Sunda Kudu Baju. Akang teh aya kahayang. Anjeun ridho kana kahayang akang. Naon kahoyong akang lamun karada kaduga mangga teh teuing. Hayang naon atuh bapak teh dengekeun duwi lain saksian. Geus bapak teh hayang boga pamajikan deui. Bapak teh hayang kawin deui. Bapak teh hayang poligami geuleuh. Hayang boga anu ngora bapak. Buset, eta bapak aing. Ya, naon margina ih da paribasa na lamun teh badahar jeung kangkung onggal poe hayang bapak teh dahar teh jeung sayur bayem. Jang mundur. Rek naon? Cicing. Emak tong milu ngomong, emak tong ngajawab. Rek ka mana? Bagian nu kieu mun kieu patutna. Tong kitu bising doraka, mending kene doraka teh batan ngadorakan jadi indung. Minggir. Diuk mama duduk manis jadinya. Kajen teh digurumut sireum kajen. Coba si cepot ngejedog si ngejedog. Arek prokasa sia. Sok si arek pro rombongan itu ka dieu. Arek kandalang respect. Mundur. Ulah kitu mundur. Jang sing eling. Jelema nu pos kieu mah tong di ngobrol jeung jelema nu eling tong. Diuk mah. Kadeh heuh tenang we. Tenang we. Bising kumaha onam, si onam lagi mangat ka pasar. Kunaon jiga nu eungap jang. Buset aing kudu eungap cenah. Aing ngambek teh dianggap pisan. Tanya aring aing geus naik getih aing. Pak, naon jang? Hayang ngadenge sakali deui. Ngadenge lagu naon? Coba eta lagu naon cenah. Paresana aing rek minta lagu. Aing. Geus ateul aing leungeun je. Paresana ka bajidor urang aing. Ateul dari kareng kenek. Rek ngadengekeun naon cu? Tadi bapak nyebut naon ka mah? Nyebut sayang, lain eta lain. Hayang naon bapak tadi? Ih, yang bapak teh hayang poligami. Oh, poligami teh anu make bola teh digitukeun. Eta mah poli atuh. Si eta mah teh ngartieun ti kan tara gaul hirup teh. Ngejedog, sia daulah ngejedog, sia kuwi mesin kepret kuwi. Bapak teh hayang kawin deui, bapak hayang boga nu ngora. Oh, hayang nyundang. Nyandung jang. Kajen teh aing ngambek ieu cicing ieu. Kajen teh salah oge ngambek aing mah. Lamun bener mah lain ngambek blon. Sah wae ngambek aing. Ya. Pak. Bapak memeh ngomong pek pikir heula lamun mikir ulah ku dengkul tapi opo olo. Naon otak. So. Nah bapak teu make pikiran
lain teu make pikiran tapi bapak teu kepikiran. Bapak nyebutkeun deudeus sayang asih kanu jadi pamajikan ka emak, mana buktina ngomong padari muda eta. Bapak nyebutkeun deudeus sayang asih kanu jadi pamajikan ka emak, mana buktina ngomong padari muda eta. Pemakae teu perlu aeh lah badi mah. Pemakae bau ya. Jang diuk heula rek ngomong dewek diuk. Jang cicing mah cicing. Ngajedok epet wae sia cicing. Wae sok ayo sok. Diuk. Kumaha? Diuk. Lamun teu nyaho diuk duduk. Lamun teu nyaho duduk calik. Lamun teu nyaho calik ngecedok cicing ieu. Ya, diuk. Serina disumputkeun. Ya. Kurang kumaha pangkabak baktina pemajikan ka bapak. Kurang kumaha alabatan film Kian Satang bro teh ngomong lah. Dog sia. Coba wis sia. Aing keur ambak yo. Hiji. Yo, Pak, ieu ge teh pamajikan bapak. Dengikeun ku bapak. Emak teh Pak kurang kumaha, emak cek bapak kene ngomong emak teh geulis, emak teh nyatana mulus rahayu, mulus. Masih ngorek kene seger kene cek sacek bapak kene. Aina bapak geus saking kakolotanana bah tiba heula tapi ka ayeuna campur kasep bapak hirup teh. Sing rumasa bapak dua kali badinya. Sing ngukur bakal kujur. Mame diukur ku batur ukur awak sorangan heula tahu diri hirup teh itu. Cing. Sebab bapak diukur ge hese ngukurna. Ma teh daek ridho ka bapaknya ka bapak rela ngorbankeun diri pribadina salaku anak raja matanya nyango coba pedawe cek naik maing mak kepereumpeunnan hirupna coba kedal cek aing mah kedal di jalan onal mending mah kedal di leuweung ieu mah aya ka bapak dewek mah cing Satyana satuhuna pamajikan ninggalkan kekayaan, ninggalkan kalungkuhan demi naon nuturkeun jadi salaki modal kieu salawas taatkeun ku nyeri indung satya satuhu tanpa nyatana luncal di lutak bulan udar tali kadang cicing punya jawab lah kak ngededog we dibanding we sia sarwana sia aja diupain saya tahu kos kamarang kamanting gini teh. So, Pak dengekeun. Nah, saya teh jiga nyaah pisan ka indung. Wajar lamun si cepot nyaah ka masjid Iragen. Naon sabab ka nyaah ma dewe kacida pisan keur si cepot. Sanajan pribadina si Iragen lain ma asli ke pribadi si asal tinggal. Ma samperan cek urang di ma tere, tapi nyaahna masih Iragen kasih cepot, kasih dewala, kasih gareng. Leuwih nyaah ke anak pribadi lamun cepot ngagoler tempes-empes gering ripuh hiji mangsa teu eling barang eling teh naon aya naplok dina tarang aya anduk leutik mang ngagoler dihanap ketempo panon mah carindul balas kunyeng jerikan aing. Nah model kieu nu bakal dibelaan ku si cepot. Yeuh demi menjadi indung nyawa aing, hati aing sok saduh rek nyari ke hati indung pek podaran terus si dewala. Geuning ka aing gitu teh. Nah yang modal mah sorangan, embung aing muak. Sok.
Demi nu jadi indung, naon bade dikorbankan ku sebot. Bapak ayeuna nyari jadi pamajikan, ku kitu carana. Lengkahan heula. Ngalengkahan naon? Taraje, Pak Taraje. Buset kalengkahan naon cenah. Buset tuh. Yang cepot. Dengekeun ku anjeun bapana mana teu boga kahaya. Urang tuturkeun kahayangna. Coba eta buset teuing. Yeuh, Mak. Lamun bapak hayang coklat hempek. Bapak hayang paisteri henteu, hayang kawin mak buset teuing. Ih. Daek mah dicandung, daek mah didua. Yeuh, Mak dengekeun ku emak. Tembak ari kecap mah, lamun emak jadi dicandung, mangsa bapak kilir ka ditu, culatowe mah teh meureun teh lawang panto. Kapikiran ku emak, salaki aing teh keur naon di ditu. Buat teh salaki aing teh keur kacugak paku, Pak. Nah, arek tapi kalau badinya pikiran emak teh. Ulah narima wae ulah, Mak. Ya. Keur mama ucu kaset. Nu penting bapak maneh nyatana meunang kabagjaan pek teh teuing ucu. Maksud emak urang tuturkeun. Walah, deui. Aduh, Pak, dengekeun sawarga, Pak sawarga. Nah, bapak rek ngenjerikeun hate sawarga model kieu, Bapak. 10.000 hiji model kieu teh. Mikir. Pikirlah engkau. Semur. Semar nyaho aing ngambek don. Cing sia. Ya. Bising doraka, jang jedelekeun jang lengaran-ngaran doraka ka kolot mah kaluhur terus sirungan ka handap tara akaran, dicangkok tengah-tengah tenang ya mah. Cing sebah ingan. Diuk. Hah? Diuk. Buset deuk mah aing. Untung kejo di dia ku aing. Si eta mah gampang teh kejo-kejo. Teh hidang. Datang terus naik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.